ngomong kiai teman kiai cenah atuh teh mah kabagerannyana mereka urang kok make diharamkeun eta mah kiai uci mah cek ngana kudu ngaji deui atuh kajen aya kudu ngaji deui sia mah terus bae kajen dibebaskeun ka neraka ge aya teh kiai ngomong kitu kadang ikut ceuli aing aja teu marah teu naon gara rasakeun bae sabaraha taun ta mobilna sabaraha taun ta pondok pesantren deulekeun ke bisa pan teu macakeun utawi ka masyarakat deulekeun geus aya sia nitah ngaji deui ka aing mah geus deulekeun deukeut kiaina ge teu jauh deulekeun mah pokona mah jadi itu kadang aja saja kecil kudu ngaji deui cenah tah ki uci sabira urang mah dibere atuh teu kira hadeui sakjana teh oh masalah bila perlu minta deui sa ka ditu ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondokna deulekeun bisa teu macakeun utawi aya santrina nyanana embung macakeun sangeuk aya nyanana hayang santrina eueuh jadi emang teu kumaha kitu aya ja kiai ngomong kieu kabar ieu mah cenah ngaji lobaan kiai 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku ieu hiji acan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal karasa encan kebal menurun sakena tina 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong saha dibendung ku Allah teh geus aya keneh aya deui nu ngomong ku ari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirna mah nu ngaji mah arayangan kulana dibere sanget ieu dosa naon sakjana coba kiai pangnempokeun oh masalah ieu kamari milihna ka sa aya sia lawan sia bebendu Allah ngeuna sia dibere duit deulekeun balukarna mantap kula mah bawel ge kajen aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendo saeutik-eutik acak ngan ieu urang balalener bae sakedeung deui hirup teh aja moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeuleu ku mata urang acak-acakan kiai teh aduh masyaallah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyanana hayang ngembangkeun ilmu teu bisa eta di zaman tangkorak koning teh sing hade teh tangkorak adanya ku teh sia tangkorak awal baru aing greget ka kiai masih kana milih Golkar kana bae aya tokoh Golkar ulah didengi cenah kieu mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon sarekanan aing ku sia di jauh saneekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong kitu cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura ngomongkeun aing teu nyeuri saeutik-eutik acan geura modal sia ku aing ditunjuk di hareupeun sapadia sia ku aing kadege ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengimbang pondok pesantren ajur kunaon siapa ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masyaallah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak siapa ngomong lain aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut mah resep Golkar ajur di Bandung mah resep Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intingan ente nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri panjana nyanana teu ngarasa nyeri atuh nyanana teu ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceurik duh cenah kiai ulah duh mobil ka mana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu tuh nu mantap kita tangkorak Ieu cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh
fadayaqu alaihi la'in maka ngarupakeun ya witu saya alaihi ngadase Husain alaihi ngadase fadayaqu maka ngarupakeun ya Umar alaihi maka ngarupakeun alaihi ngadase Husain wa ala inukang den lanat asada tadikin kalawan lu sangat-sangat ngarupa keganane wasada baina yadaihi lama peti lain dalam antara raping Husain wa dia tarik martalakan inda dalan ilan qatalahu yaumal jum'ah Tikamari yang tamateni alain Husain dalam dina Jumat wakila yaum sabti al-ashir minal muharram dan ucapakeun apa yaum sabti dalam dina sabtu kang kaping 10 saking muharram wa qala ibnu abdul barri lan ucapa ibnu abdul barri wakila lan dan ucapakeun apa yaum al-ahad dalam dina ahli ashrin madaina minal muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan muharram binaudin minadil Kupah kalawan panggonan kang tetep saking tanah Kupah yuqalu lahu Karbala kang den arani lahu gadadil Kupah apa Karbala wa yurafu aidun bitufilan den kinawaruhi ardin aidun meningkalawan tanah tuf alaihi jubatun min khuzin lan ikut tetep ngatasi Husain utawi jubah kang tetep saking sutra min khuzin dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan uta Husain iku anak lanang 6 lan 50 tahun Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Husain baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Husain Dumadak fadayaqu alaihi la'in asyadat tadiq maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi jeung nutup di antara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu sehingga nya ngabunuh ka Sayyidina Husain padahal Sayyidina Husain meneruskan jeung Nabi tapi kunyana dirarat kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain kumane anana dihabiskan jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan-perjuanganana Golkar mah mutuskan perjuanganana doang jelemana mah henteu tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu pengawana tadi bunuhna ieu umal jumati cenah kiai di dieu loba urang Golkar kadang-kadangan ya Allah, jangan mau ngaji deh minggu halus, dari itu siap, mabur, tuh kudu ngaji kan dia, jangan beres Golkar deh, apa korupsi apa barengan, dan jangan kian lain nyan deh, aing greget jasa, atuh guru aing kan di itu hiji pan beunang ku Golkar, masya Allah, salah saya hiji guru di Garut aya wah hebat jasa, beunang ku Golkar. Lantaran zaman Ali Murtopo datang kan itu dibangunkan ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jentai kajen toy sacablakna ngomong sia ka aing yang greget pokoknya sia Golkar kabeh lah pokoknya mah geus eueuh Golkar mah tanggal jaringan geus acak-acakan ku ari mah diangkat deui ka Burijal ya mal Jumati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila ya mal Sabtu cenah Sayyidina Husain dibunuhna pas Sabtu bolon ta Golkar tah minal muharram kan jadi kuas kieu teh cenah cek sakal mah poe Jumat terbunuhna cek sakal mah poe Sabtu cek sakal mah poe Ahad mas 10 mabaina minal muharram di hiji tempat di mana min ardil Kubah disebut Karbala ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara
di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain. Menang terbunuhnya Sayyidina Husain. Geus teu kajagaan ku tentara, pokona asal haul Sayyidina Husain di Karbala. Jutaan manusia komo ti Irak jeung ti Iran. Disebut ya Rabu ayadon di Tuf. Waktu dibunuh nya make jubah min khazidakna, itu sutra buatan negeri Dakna. Umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah, umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib ka para syarifah sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu